Kang punten bade tumaros. Abdi gaduh sametan, tapi pas bade bayar jalmina tos teu aya. Dipilari dipapai ka kulawargina ogenan tos teu aya. Abdi cara bayar hutangna kumaha? Hatur nuhun. Jawabanana hayu urang tingali dina kitab Hasyiah Jamal. Juz kalima halaman 388. Ibaratna summaro aetu tuluy ningali kuring fi Minhajil Abidin. Dina kitab Minhajil Abidin lil Ghazali karya Imam Al-Ghazali. Anna zunuba sanyana pirang-pirang dosa allati bainal ibad anu mana dosa eta hubunganana sesama hamba alias dosa sesama manusia imma fil mali tah eta teh aya dosa anu hubunganana dengan urusan harta wayajibu raduhu tatkala dosa eta aya hubunganana jeung harta modelkeun urang boga hutang ka batur can kaburu kabayar atawa urang kungsi zolim ka batur modelkeun maling milik batur tah wajib eta harta dibalikeun deui. Lamun boga hutang mun urang mampu wajib eta hutang dibayar. Wayajibu radduhu indal maknati dina nalika mampu. Pain ajaza lamun teu mampu li fakrin karena fakir istahalahu wayahna menta halal kajalmi anu dizolim anu kungsi dipaling hartana. Lamun boga hutang berarti kanu mere hutang kanu mere nginjem urang kudu menta halal. Pain ajazaan istihlalihi lamun teu mampu menta halal menta diridokeun li ghaibatihi karena eueuh anu mere hutangna modelkeun kasus akang nembe eueuh kapanana anu mere hutang ka urang anu mere nginjem ka urang geus eueuh di tempat au mautihi atawa karena maut wa amkana atas soduko jeung mampu kongang lamun sodakoh teh mah anhu atas nama eta jalma anu dizolim paalahu maka sok sodakoh modelkeun urang boga hutang ka batur 50.000 tapi eta batur nu dihutangan teh eueuh boh leungit tanpa jejak atanapi geus maot ahli warisna eueuh mun aya ahli warisna mah bikeun ka ahli warisna ieu mah ahli warisna ge eueuh maka nu 50.000 eta ku urang sodakohkeun pahalana dibikeun kanggo jalmi anu geus teu aya anu kungsi dihutangan ku urang atawa anu kungsi dipaling wa illah lamun teu mampu sodakoh teu kongang sodakoh tong borening sodakoh duit keur urang ge eueuh maka paliuksir milal hasanati sok lobakeun gawe hade wayarjiu ilallah kembalikeun sadayana ka Allah beban tanggungan urusan harta urang jeung sesama manusia kembalikeun ka Allah wayatadarra'u ilaihi DP ka Allah fi ayurdiyahu anhu yaumal qiyamah muga-muga Allah Subhanahu wa taala dina poe kiamah ngaridoan kana beban tanggungan harta urang sesama manusia minimal engke dina poe kiamah atuh kahadean urang henteu dibawa ku batur kagorengan batur henteu ditepikeun ka urang mudah-mudahan Allah ngaridoan ka urang oge deui anu dihutangan ku urang atawa anu kungsi dizolim dipaling ku urang ngaridoan ka urang ku wasilahna urang DP ka Allah menta ridho ka Allah terus sing loba gawe hade tingalikeun ka Allah tobat urang anu sabener-benerna. Jadi kesimpulanana kanggo jawaban akang anu tadi mun jelemana geus eueuh akang rek mayar berarti mampu. Lamun aya ahli warisna mangka bikeun bae ka ahli warisna. Ahli warisna eueuh berarti kantun sodakohkeun bae atas nama eta jalma nu dihutangan ku urang. Wallahu a'lam bishawab.